Jadi kadeni teh emang ya budak teh meureunnya. Nya emang pernah na anggara kadeni teh. Kabeh jarempe sajongjonan mah eueuh nu cumarita. Katingali Bumirda maling insrek-insrekan. Tur tadi leret ku urang si Uten teh dicari nakdak ku Cimata. Geus kitu Pak Haji Hamid teruskeun caritaanana. Ayeuna mah kieu we Mat. Akang teh boga maksud jeung boga paniatan anu jero. Aiji da si Anggara teh acan disunatan. Nu kaduana si Anggara can apaleun ka makam bapana. Nu katiluna si Anggara teh can ngalaman bangku sakola. Wayana kitu meureunna ieu. Sakaligus we akang rek bewara. Insyaallah dina minggu ayeuna urang nyulatan heula si Anggara. Tuluy urang jarah. Geus jarah urang sakolakeun we ayeuna mah. Kumaha Anggara satuju? Satuju pisan. Satuju pisan Abah. Cek si Anggara berejeng remai ku Cimata katingali paroman anu atoh pisan. Bumirda ngusapan kana sirah si Anggara bari pok cumarita. Teh teuing sing kuatnya Cuk. Sing kuatnya kasep. Anak mama mah kuatan. Anak mama mah soleh. Sok sanajan bapak geus teu aya ge. Hidup sing bisa nangtung teh sok sorangan. Hidup sing jembar. Hidup sing beungar. Ayo nama jeung mama. Urang perjuangkeun ieu hirup. Bapak hidup boga perusahaan sing bisa neruskeun usaha bapak. Cek Bumirda meuli nyurucut ku Cimata turut urang oge sarua atuh. Ngilu peurih milu mang nyerikeun hate ku nasib da si Uten alias Anggara. Keur kitu jadi bapak pok cumarita. Idah amang satuju pisan lamun teh nya eta ngabogaan paniatan si Anggara ku disunatan. Tur tanu kaduana nganyahokeun makam bapana jeung nu katiluna nya eta buru-buru disakolakeun. Eta pamaksudan anu kudu geuwat ku urang dilaksanakeun. Kan tapi amang ngabogaan pamenta ka salarea. Kumaha lamun teh si Anggara disunatan di imah ieu? Sabab kaijina si Anggara gedena di dieu. Nu kaduana masyarakat kabeh apal yen si Anggara teh budakna Acep. Engke dina waktu urang nyunatan urang umumkeun bewarakeun ka salarea yen si Anggara teh incu akang nyaeta keluarga abdi tur reta si Anggara teh nyaeta budakna Hamidah. Kumaha akang? Akang satuju teu lamun teh mah si Anggara disunatanana di dieu? Alus Mat. Enya alus atuh di ditu imah abahna di dieu ge sarua abahna mak kumaha satuju atawa teu? Iya satuju pisan supaya urang dieu apaleun. Kumaha Nyai satuju henteu? Cek Mah Haji bajeng melong kanu jadi inung pok atuh cumarita. Satuju pisan ece mending kana di dieu we atuh. Tadi dia tolong babaturanana. Cek nu jadi inung ngabagiakeun pisan tur taatoh katinggalina mah. Heula sakedap ieu. Ai midah kumaha Hamidah satuju atawa henteu? Cek nu jadi bapa bajeng melong ka Bumirda alias Bumidah. Ari abdi mah satuju wae di dieu amang. Atoh pisan Kang abdi mah. Tah, ari kitu mah teu nanaon atuh. Ari emak satuju si Nyai satuju mah. Da di anir abahna, di dieu abahna. Anggara, kumaha lamun disunatan di dieu satuju apa henteu? Satuju Abah. Oh, Anggara mah hoyong di dieu sunatanana babaturanana terangeun nangan naik kodarengong Abah. Cek si Anggara menikeun ka bunga kacida pisan. Bumirda tuluy atuh ngusapan sirahna jeung nyium sirahna si Uten alias Anggara. Hayang make kuda rengong cenah nya lah. Keun urang buru-buru sunatan.
geus rengse mamutuskeun eta perkara hajat. Nu jadi bapa jeung Pak Haji Hamid berame pisan atuh gunem catur ngalalakonkeun mangsa-mangsa baheula. Nu jadi indung mah buru-buru we atuh ka dapur kaprak-kaprak bek nyiapkeun keur dahar sore eta. Wanci teu karasa ku ngobrol ngong atuh kadang nguswanten adan asar ti katebihan. Pak Haji Hamid cengkat turta umaja ka salarea pikeun ngalaksanakeun salat asar babarengan. Geus kitu mah teu loba dongeng kabeh bubar turta ninggalkeun eta patempatan. Di waktu ka waktu teu karasa ku ayana betah tur tumanina. Nitih kena wanci nu mustari ninggang kana mangsa nu sampurna. Poe eta poe Rebo cang-cangra isuk-isuk haneut moyan. Nu jadi bapa riweuh kacida. Ngonang tetangga kabehanana ngabewarakeun si Uten dina poe isukan dek disunatan. Bring atuh tetangga teh ngabring marantua nu nyieun panggung nu nyieun balanongan turta nu masak oge meuni emrak loba pisan nu datang ka imah indung jeung nu jadi bapa. Si Udin maiti Abah Wiranta, si Abang turta si Mang tukang giribig oge aya na waktu harita ngilu babantu turta ngilu beberes di buruan. Urang keur nangtung mantuan nu nyieun balanongan si Udin nyamperkeun bari pok cumarita. Den, moane somong keblogo aing. Somong naon Din? Pemane boga mobil saat beja-beja goblok. Aing gulu. Jeung si Udin jeung penulang peneleng turta leos yang ngaleos dininggalkeun urang. Teka catur nu nyieun balanongan, nu nyieun panggung, nu masak sapoe eta geus anggeus. Si Uten katingali guligah pisan turta imah oge geus dihias. Si Uten geus ajag ijig nyobaan pakaian itu nyobaan pakaian ieu turta nyobaan pakaian sunatan. Wanci teu karasa nyerelekna waktu gancangna carita. Tinekanan kana wanci isuk-isuk paraji sunat geus datang sabada salat subuh. Si Uten tatan-tatan turta manehana rengah-rengih aya kasih disunatan mah.